buka 2000 mah ikan naon ieu. Geus sarapan san. Can gitu. Atuh kela wang meuli heula nya. Heeh. Tugana bae mah kana bala-bala. Heeh. Ngapun. Ayo saat itu mandi lila kabel pisan teh. Yo jawang mah yo, aya geus kieu. Nyobain lah. Lumayan. Yang penting mah subuh we kana ieu beda eueuh. Coba wae mah wang mulung yuk. Ayo tuh. Geus beurang. Heeh. Bawa eta nu tah. Terus yang dimandian, euy. Geus lah bersih. Mak, Kolem. Orang mau duit na loket. Naik mobil lah. Nah. Sok buruk geura balik. Mantap. Yang diawe sangkul. Ieu asa jadi getul keur mulungan sok mah. Rong di dieu. Oh, oke. Artinya si Hati gitu ku batur. Heeh, teh cuang balas erek. Yo lah. The next day. Ah, rek nyamper si Jerry ah, erek abah di kamari. Kalau di mau batur. Aing mana aing rek nyamper ka imah sih teh. Ekmal mana nyamper? Aing mana pan rek ngabelas lu kamari. Ayo. Bro. Bro.
kapos aing mau batur. Naon deui? Hayu jangan kapos aing mau batur. Hayu tuh. Ya. Nah, mau apa ya aing? yang motor si Tagos kempesan mah. Hayu, hayu ya. Oh no! Hah? Kempesan aing muka pantelah. Hayu. Tak kempesan. Bos, naon bos? Capek tuh jere. Capek ya, terus tunggu udah kemudian kan. Tunggu ya. Hayu. Produksin untuk aing kerempesan. Bro, mana ya kompat terus? Aya. Naon gitu? Aing kerempesan, mau kopok. Oke lah tuh aing mau heula kompa tuh. Aduh si jeri kamana di teh-teh nanti gini. Tah si Deki mangyan si jeri teh. Entah, abi mah temanggian si Jerry. Oh, heeh atuh. Ah, teu munang-munang wae ngalakeun teh. Jer, ari mana keur naon? Keur ngalakeun. Keur naon? Keuyeup. Lahar ya di kristiker kosna TV. Nah, ayeuna mah cang ulin. Banyak kalah orang bahasa isuk-isuk bahan motor tadi kempesan dua anak. Jer, Dek. Tadi yuk, cuy. Non cuy, Saya tes ngembesan motor saha. motor anu basa jalma palolontong geuning nu ngalungkeun aqua. Sekali-sekali deui kege aya nu balesna ieu. Atuh kayak mah masa kali-kali deui. Heeh atuh ayeuna orang rek ulin heula. Oh jig. Siap. Motor Stagus itu di mana sih eta? Bos, di mana mana? Main di mana? Aing di Cibure, main di mana? Tahu buat nggak jawab ya? Udah ayo gitu mah ngopi ya. Ah, kalian nongkrong ah? Yuk. Gos, aya pabulung kamari gos. Tuh. Oh. Dan itu anu kita kepesan ban motor urang. Heeh, meureunna nu kamari nita barudak. Loh, sabotna lah. Ayo. Wes sia nya kemarin. Sia kemarin kita barudak ngepesan motor. Syete, karena barudak we. Tadi
Ayo, wajar lah. Bang. Six months later. Alhamdulillah, usaha teh beki dia mah beki ningkat penghasilan teh. Aduh, baru bakal marah. Nah, caranya areueuh. Ah, kapos sebenarnya baru dapat minta udud. Bang. Bagus. Nah, emang nih main di mana? Budak kamarana? Ke apa? Guys, minta udud. Sudah anyek nih. Baik. Nah, gak punya dia. Baru dah kamarana? Aing tarik keluar ti mah. Maksudnya mana yang nggak keluar? Acan double keluar gitu boga. Kasih tahu bos yang sedikit euy. Woi, kenaron nih dari ya. Ngomong kunaon bos mana? Saat boga duit. Baru dah euy. Tuh, bro, dengan Ya Aisyah kena rawan banget negara leuh kitu. Tahu mah tuh aing sama udud di. Tak. Udud mete geuleuh banget, rujit aing. Bang. Boga duit lah sih. Boga duit di mana ya? lah siapa tas ngilo beasnya. Sia we. Aing beas mah eueuh kamari geus di kiloan tuh. Kamari pake ngopi jeung si Targo saware. Nah, terus mah tas ngilo naon atuh? Aing teh tas kilo rongsok. Apa teh rongsok? Ih, eta rongsokna kali sabaraha? Ya loba atuh ai eta udun geuning sabungkuseun atuh goblok. Anjing. Ya lumayan we lah daripada jadi pejabat pengangguran Jawa Barat. Tuh ke macam neangan itu lumayan anjir. Aing menang keur sabungkusan mah. Sare curang neangan we rek lumayan anjir ai keur. Dulu mah aing boga duit pisan. Ayolah, gaskeun lah. Ayo tuh ke sore. Emang aja bejo sedikit. Itu kan duaan berenang. Uang lomba we rek. Kalau lomba. Ya parawan anjing. Penting bisa udud. Penting ngopi udud. Cing balik atuh. Ya ini Batur di mana? Di kebon kieu aya batur. ya parawan ya. Nah, bae, penting mah udud ngopi. Terus yang kabeh itu. Geus pinuh meureun sakieu ge, meunang ke sabungkus mah. Dan aing ge tadi teh sakieu saeutik. Meunang sabungkusan lumayan nih we, 2 bungkus. Mana hareup ngilona? Ieu.
nebak kurang mah ngajual lagi tapi cek batur mah di dia ge aya cenah. Mananya tukang nyelonok kieu? Tah tuh tanyakeun tah kasih Ujang eta tah cugane apaleun Jang, di dia. ada Jang. Jang, ai tukang nyelonok kieu di mana? Tuh di belah itu. Jadi tuh di antarkeun atuh. Ayo atuh mil. Ayo yuk. Cari air dulu. Dah iya bumina. Nu ieu. Heeh. Iya. Padahal euy. Yuk, sing atuh wang geroan lo. Nonton. Yuh. Pak. Mang. Yuh. Assalamualaikum. Mang. Punten. Kayak nggak geroan Naon Kela Gos. Asa kenal Gos itu mah. Usahanya. Oh anu handphone motor aingnya manehnya. Nah aya di dieu. Iya mah imam nu bos abi. Kasana teh cara alik cang geroan heula. Kayak atuh oke. Asian. Ini imahnya. Da kieu nyeruk imahna. Buat heueuh aja penasaran aing benemugana. Padahal anu budak nama anu pasti heula ngampesan ban motor aing. Heueuh ada di udang-udang teh kumaha nih? Itu anu milarian Saha Jer? di barongsok modena. Bang tinggal lawe yuk. Yang pergi naon? Nah, bosna. Saya bos urang. Banyak Gos eta bosna. Pan baca eta mah anu jadi pemulung teh ya geuning. Oh, anu pas. Anu bisa dibalung teh ya dialungkeun ku maneh karuna ka balung. Ngomong teh tong palaradu. Raku teh bos nu kieu. Daheuh. Bae teh percaya tuh tanyakeun ka si Jang itu nu nganter tadi. Ya gitu Jang. Iya bosna. Wah, Gos. Kumaha ieu Gos? Bela wangi rambut we Gos. Minta beuleuh. Tukang hapuntennya pas eta. Bos, punten aduh. Mangga cai teh. Cara enak kieu. Sok ararisin. Ih, sok dulu atuh ih. Jadi jam 5 tinggal ngomong. Nah, ai kahirupan mah aya nu luhur, aya nu handap. Bener. Menawi aya pergi naon Akan bade misal ieu. Nah, Awas akang baheula, begitu susah. Kapoe nama Jer tah ieu uruskeun da abi aya pergi deui. Ieu wah. pangpuntennya. Mangga sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay terus di Bugang TV, tong hilap, like, comment, share, jeung subscribe. Mantap.